Jadi Yahudi berpecah belah jadi 73 golongan gitunya. Kabehanana dina neraka hawiyah kajaba sagolongan. Lamun golongan Nasrani berpecah belah nanti jadi 72 golongan. Kabehanana dina neraka hawiyah kajaba golongan Nasrani ge sagolongan anu bakal salamet. Tuluy saur Kangjeng Nabi, umat kami bakal berpecah belah jadi 73 golongan. Anu 73 golongan kabehanana bakal aya dina neraka hawiyah kecuali sagolongan anu bakal salamet dina neraka. Begikeun ka para sahabat naroskeun man huwa ya Rasulullah. Gusti Rasul saha atuh nu sagolongan eta teh nu bakal salamet teh. Maka Kangjeng Rasul ngadawukeun man ana wa alaihi wa ashabi. Jalma anu saakidah jeung kaula jeung saakidah jeung sahabat kaula. Ye, eta nu sakal salamet.